Eh, wih, isu kayak acara. Oh, ya tuaran mah. Kenapa gitu? Tuaren. Isu kayak acara. Poe isu kayak acara. Ya sabara tuh eopat. Pernaon? Itu dimaksud naon aing mah nanya poe isu kayak acara eueuh. Lamun eueuh acara urang cuang ulin. Isuk acara Anu hiji berarti 20.000. No. Hijina. Tapi dah turuyan lemut eta mah kana 15. saharun nanya cau saha. Henteu nanya cau isuk aya acara teu. Ya tahu. Ini mah. Tuareun. Henteu nanya cau henteu acara. Ieu mah lamun eueuh acara cuang ulin. Oh, lamun erek neangan ka ditu mah. Tapi mun erek urang isuk mah ka mana-mana. Mun erek mah Henteu nanya cau ngajak ulin. Isuk ngajak ulin. Baturan ku maneh. Ulin. Ari mana kumaha sih? Untungna sabaraha tuluy. Terus aing maneh bisa teu sih ngadenge sakali bae. Iya, servis. Nah, ada make anting urang mah. Najis. Tuh, Henteu nanya anting, ieu ceuli bukakeun, ngalah ngadenge. teu make anting urang. Sebenarnya kieu, Beng. Maneh teh butuh jang nu hajat. Henteu nanyakeun cau aing mah. Nya cau mah ya. Kurangnya eta hargana teh berarti anu 25 ya, anu 50 ya. Teu kan bodo amat. Tergantung landung Teu juga. bodo amat cau bedah henteu nanya eta, nanya satu ulin. Oh, jangan hajat. Bisa teu sih sakali bae bisa teu sih ngadenge bisa teu sih. Ieu pusing ka aing sakali bae. Dulu. Parah. Aing bingung ieu ngomong kudu ka saha, kudu kumaha bingung. Bisa teh sih sakali bae. Jadi, Heuh, ceuli buka ngarah ngadenge bisa teh sih. jadi make anting. Aing mana rek budak baik gitu. Oh, bisa ya. Ya, insyaallah aya lah kan. Kurang usahakeun. Aing mah henteu butuh cau henteu. Ngajak soteh isuk, cuang ulin, baturan, maneh kaburu henteu isuk. Oh, bisa isupan. Jajakeun ka mana kurang? Tah kopi tiis. Heuh, poho. Oh, sia, ini parah nih.